Sampurasun para warga anu pikasih ku Gusti Yesus Kristus tepang deui sareng simkuring dangat ena simkuring sejang ngadugikeun hiji babasan dina basa Sunda anu ungelna saluhur-luhurna gunung masih luhur dampal suku atanapi dampal sampean. Ieu kekecapan warga anu pikasih ku Gusti henteu aya dina kamus basa Sunda. Namun ieu mung sakadar anggitan anu dicutat tina kata-kata bijak bahasa Indonesia anu ungelna kieu. Ketika kamu melihat gunung tinggi, jangan katakan gunung itu tinggi. Karena ketika gunung itu sudah didaki, gunung itu ada di bawah telapak kaki. Jantan ieu ngandung pangartosan pengajaran anu luar biasa kangge urang sadaya kumaha carana nalika urang sadaya dipayunkeun kana ayana karupa hirup. Kumargi dangat ayeuna seueur pasoalan, seueur masalah anu nuju ka alaman ku seueur jalmi, ku ayana situasi kondisi anu dangat ayeuna memang serba susah. PHK di mana-mana, ekonomi susah, usaha susah, sagala sesah anu ngajantenkeun seueur jalmi anu reuntas ku pangharepan. Eta margina babasan tadi nyebatkeun sok sanaos sakitu luhurna gunung tapi nalika ku urang parantos ditaekan gunung teh ternyata aya di bawah dampal sampean urang atanapi aya dina sandapeun dampal sampean urang. Anu hartos henteu aya hiji masalah, pasoalan anu teu tiasa dituntaskeun atanapi henteu tiasa direngsekeun upami urang sadaya disarengan ku sabar, tawakal, dibarengan ku ikhtiar. Sagala masalah jeung pasoalan pasti aya jalan keluarna. Parawargi anu pikasih ku Gusti, upami dangat ayeuna urang nuju mayunan masalah pasoalan rupi-rupi karepek hirup, mangga urang tingali sumberna jalan kaluar, sumberna pitulung nyata ngalangkungan pangandika Gusti anu ku simabdi bade diaos nyaeta tina Matius pasal anu kagenep ayatna anu ka-33 anu ungelna kieu. Upayakeun heula diri tunduk kana sagala rupi parentah jeung pangarsa Allah, sagala keperluan maraneh mah tangtu kumantena dicukupan. Warga anu pikasih ku Gusti ieu mangrupikeun jawaban tina setiap pasoalan, tina setiap masalah karupek hirup anu nuju dipayunan ku urang. Wargi terang dangat ayeuna kumaha situasi kaayaan alam dunya anu nuju dina kaayaan tadi disebatkeun serba sulit, serba susah, tapi di lebet Gusti henteu aya nu sesah. Di lebet Gusti henteu aya nu sulit. Di lebet Gusti jalan anu buntu tiasa aya jalan keluarna. Upami tadi urang nyoko kana pangandika Gusti. Syaratna urang tiasa ngengingkeun jalan keluar. Syaratna urang tiasa ngengingkeun solusi. Syaratna urang tiasa ngengingkeun jawaban. Anu kahiji syaratna urang tunduk kana sagala rupi parentah jeung pangarsa Allah. Tunduk hartosna urang taat. Upami dina ayat 1 acana nyebatkeun Gusti marentahkeun ka urang atanapi ngemutkeun kangge urang yen urang ulah ringrang, ulah hariwang ku kahirupan naon anu bade ku urang diangge mana anu bade ku urang dituang di leueut. Sadayana eta upami urang tadi sabar, tawakal bari jeung ikhtiar, tangtos Gusti merhatoskeun eta sadayana. Kumari jangjina nalika urang ngutamikeun Gusti tunduk taat kana parentah Gusti, sagala pangabutuh maraneh ku Gusti bari dicukupan. Warga anu pikasih ku Gusti, ieu hiji hal anu janten pangajaran kangge urang sadaya. Mangga ieu solusi anu terbaik, solusi anu pangsaena kangge urang nalika urang nuju dipayunkeun kana ayana rupi-rupi pasoalan hirup anu urang teu tiasa direngsekeun jawabanana nyaeta tunduk taat kana perintah Gusti, ngutamikeun Gusti. Jadi nalika urang mayunan pasoalan hirup utamikeun Gusti, tempatkeun Gusti dina masalah hirup urang, sanes masalahna anu dikapayunkeun, tapi kapayunkeun Gustina eta anu bakal jadi jawaban atanapi jalan kaluar tina sagala rupi pasoalan hirup urang. Mangga urang sasarangan ngadoa kangge simabdi bade ngadoa kangge wargi-wargi sadaya bilih aya nuju anu nuju ngalaman poekeun, aya nu nuju ngalaman masalah henteu kenging we jawaban teu aya jalan keluarna. Simabdi bade nunjukkeun jalan hiji jalan anu sanggup mere jalan keluarnya eta di lebet Gusti Yesus Kristus. Mangga urang ngadoa sasarangan. Ama anu maha murah, maha mulia, maha agung, Anjeun anu kawasa
Karena setiap naon anu dangat ayeuna aya dina kahirupan abdi sadaya kauninga sadayana nembrak di poenan Gusti kalebet nalika sim abdi sadaya di Widian kangge mayunan segala rupi pasoalan karupa hirup Gusti uninga sadayana abdi sadaya bulangkeun supados salawasna tunduk taat kana parentah Gusti sangkan nalika abdi sadaya mayunan masalah jeung pasoalan abdi tiasa ngungkulanana sim abdi tiasa kenging jawabanana kumargi Gusti aya dina kahirupan abdi sadaya tulungan wargi-wargi sadaya anu nuju poekeun anu nuju panginten katalimeng anu nuju mayunan rupi-rupi karupa hirup mangga Gusti hadir di tengah-tengah kahirupan aranjeunna supados aranjeunna tiasa ngungkulan masalah kahirupan atanapi karupa hirupna pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun namung dilebet asmaning Gusti Yesus Gusti ngaberkahan.